Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, udah lama nggak ngonten di YouTube. Sekarang mau nyobain ngonten lagi buat posting di YouTube. Nah, jadi ini suasana di kampung. Dalam istilahnya mah pedesaan lah. Olah, Pak Uya di mana Pak Uya? Iya tuh yang ninggal nih ya. Ngadu. Mohon. Mang. Ayo Mang ningan. Tuh di kampung mah tenang pisan. Nah, jadi mau lihat aktivitas di pedesaannya di kampung. Cenah mah loba anu naon keur ngadulang layang cenah. Jadi orang ninggal anu keur ngadu we nya. Ya. Ieu mah sabari amang we kesel lah. Di pedesaan teh suasana kumaha. Tuh. Tinggal di halaman depan lagi. Mudah-mudahan ya bisa mengejar jam tayang. Soalnya ada kurang semangat ayeuna teh keur dina konten YouTube. Oh, dari China ge jernih pokona mah di pedesaan. Soalnya HP-na itu babarian ngelag nih, doakeun kanu sok ieu resep kana konten Kampung Sunda sing gerak kapeser deh HP nu sae emeh tiasa ngonten YouTube na semangat tiap hari bikin suasana pedesaan cuma durukan tisen kieu nya tuh. Kampung Yan aya Yan tuh tinggal pemandangan anak tenda kumaha tuh desaan sekarang teh jam 3 sore lebih habis asyar emang kersae teh parena nuju hejo-hejo pisan. Sebenarnya mah ada kumanya can apa gitu konten di YouTube teh ieu mah ayeuna orang coba keliling kan tujuanna orang ninggal anu keur ngadulang layang. Ieu sabari mapai we imanya sugan HP-na teu babarian pinuh. Ya kendala konten kreator coboga modal ge ya lah. HP-na babarian ngelag. Cik atuh doakeun sing geura kapeser HP nu sae. Emeh abdi ngontena semangat gitulah. Teu iskieu nya di lemur mah. Teu loba dedengean. Tah, ieu teh lamun di kampung mah ngaranna kandang domba. Nah, ieu teh
Gimana udah makan deh. Oh iya. Kayak imai hiji nyencelik gitu ya. Aduh, yang keblur tadinya teu sadar euy. Pura we mah. Popoean tuh di lembur mah. Tenang kayaknya lah. Punima ya balong. Matak betah di lembur teh kayaknya. Jadi di lembur mah lembur jeung lembur nu lain lumayan gitu ya. Lewat nage jalan satapak. Tuh ningan. Tujuan apa lah? Pada ngadu. Ya ninggal ya. Jol aya nu bade ngadu geura. Angin abon. Ah tuh ngajentulnya lira itu teh. Ada hilang yang nama euy. Palang. Ini siapa tuh, Pak? Nah, tuh. Tuh si Amang menuju ke ngarit. Nah. Jadi di lembur tadi teh nyambung ke lembur sawah. Kayaknya tinggal ku baraya gerat lembur nas. Indah pokoknya mah. Tuh. Kersai mah. Jika di kayangan kayaknya. Tuh. Kemana, Neng? Tuh orang menyusurinya. Anu keur ngadu. Tuh. Indah kayaknya. Cara ya ngaduna. Orang coba keliling. Goy. Ngadukeun. Wangin. Mending poli. Tuh, tengapung ya ngayangna. Kelvin, ngapung tak? Nah, ngapung. Tuh, itu kurang ngapungkan tuh. Anginnya cina kurang. Ayo Bang Jang. Saya itu.
teka beneran yang ninggal ngadu canapan tadi mah ngaduna eueuh iya mah orang nyin part-partan we nya ieu urang jieun part hiji ke YouTube-na ke hiji deui tuh. Ya sekian lah, ditutup ku salam hangat dari Kampung Sunda.